stres nanya urang ajengan ustad ninggal jelema hese ngaji stres eta teh stresna naon stresna nah jelema teh tara ngaji ali neraka di mana paeh mah moal disolatkeun ku aing mah dah gitu eta teh punten eta teh da junjunan mah sakumaha dihina nalika di Thaif Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun di baledogan junjunan mah punten urang mah teu dieusian pangajian hatepikeun ka kitu urang mah pirage tara ngaji anabeut kitu junjunan mah di baledogan ngadoakeun Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Gusti pasian hidayah ka kaum abdi teu terangeun Gusti di baledogan ngadoakeun urang mah pirage seperti kitu tepikeun sia lamun maot moal disolatkeun ku aing mah nah kitu akhlak junjunan teh ninggal batur teh kumaha nyerina urang mah mungkin santri ibu sok ngaos seperti kieu pernah ngaji pernah ka masantren tatangga urang nu tara ngaji meureun baheula keluarga teh seperti kumaha jauh ti murang kali jadi santri pergaulanna nu ayeuna anjeunna dina pergaulan sapertos kitu kantun urang mah ngadoa ka Gusti Allah tembongkeun urang teh mika cinta ka batur engke batur bakal mika cinta ka urang ya seperti lamun urang dibayangkeun ningali ibu teh ka mana ka jalan Gusti ieu dulur urang masih keneh di pasar can bisa salat alhamdulillah Gusti abdi mah tiasa salat lungsurkeun hidayah Gusti kata jalmi raos keng hidayah teh pan kitu teh raos jalmi di jalan pun anting pan urang ninggal jalmi sapertos kitu Gusti ieu pergaulan jelema saperti kitu abdi teu tiasa ngajak jalmi kitu lungsurkeun hidayah Gusti sapertos kitu akhlak junjunan mah ngarasakeun batur seperti ngarasakeun komo lamun urang mata urang alhamdulillah dipasian hidayah ku Gusti Allah tiasa iman dina hiji waktos Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kasumpingan ku hiji jalmi penak sareng hiji jalmi nuju anjeunna papa ditaros eta jalmi awon naros ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani saha Tuan Syekh eta murang jalmi teh jalmi fasik seueur dosa eta jalmi teh Tuan Syekh abdi teh jalmi seueur dosa abdi teh tukang zina aya tukang mabok seueur dosa abdi Tuan Syekh mun kinten-kinten abdi nu seueur dosa kieu nah Allah ngersakeun upami abdi janten waliullah kumaha saur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani saur anjeunna karsaning Allah sok sanajan anjeun loba dosa anjeun pasti lamun dikersakeun Gusti Allah bakal jadi kakasih Allah ari swarga teh moal diteruskeun naros deui eta teh Tuan Syekh upami asalira teh sultanul aulia rajana para aulia Allah mun teh mah salira teh dijantenkeun sapertos abdi jalmi seueur maksiatna jalmi fasikna Allah kersaeun eta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani naon teu ngawaler ibu naon nyurucudkeun ti socana ku bakating naon nikmat ieu teh pamasian ti Gusti Allah punten neumawi